Kidung tika rupana sesat pusat kabohong hayura pada suku ngalat ayo mana puncaknya tinggal ibu itu ya jadi tanah tadi kenalan jadi noti kulon noti metan kalera kidung orang maruka wiwitan kidung Sunda berbuatan nyuwun ampun kanu agung sanesi makuri adiku kidung dijual-jual diukum kasundaan diagung-agung nada jembara pangampurati sadaya para mitra kasundaan bagi dipiara kidungna dipulasara boh bilih aya lepatna ulah kiranga pamaklumna rek muka katitis warisna ilmu Sunda sugan guna dan dia naik ilmu terakhir kehiangan tetesan parahiangan ajar pada narawangan kidungna orang ngarasa paat karamat kahuna teh orang kemat sina ngabantu rahmat ameh orang ngagem nikmat kidung nurek dipupusti diagem nasinggo mati titih surti tata titih gede laku hati-hati bilih aya mamana kanu teu bisa bawa sangar tanah salirana sok sulayati ayeuna kidung Sunda kang ditumbang nyiwahkeun teh kada nu mabadi momotan acara apung-apungan jika kidung panying lara nu gering nu pikirna hanteu nyaring nu resep jadi pangiring ilmu pantai kidung Sunda keur landongna sugan kawaris manjurna ngomean iman ahlina nitis di sanobarina kidung Sunda arek kuda ngaguarek kanyut kundang arek nyinglar kanu tanda
unta nyebarkeun carita Dewi Asri anu asli nu pulang dina pamali tanghi tapi bari lali nangisna kaluli-luli anu gelis keur midang-dang ninggal pari garundang kusri jata kagarundang ampun ibu abdi embah Sunan Ibu Sunan Rama muga panyuwahkeun hama nu di sawah nu di omah nu di kebun nu di rumah oh haji teh ngarang-arangan kuti pentas karungrungan ku ibu gawulangan jeung sulanjana babarengan titis waris nuti aki kalindihan kuku maki mani ngadagi suhu ngabatin jauh rizki pancaran pepohonan geus dijieuna kaulin antara nunuhun tenan anurat pada ngarancunan ilmu ruhun tikaruhun lain diudahun anggur disebut buhuna bubulasan nu disuruh Taya bela karamana pusaka dihina-hina teu daek nyucruk galurana kasunah hampir musnah sina surup jeung manusia tapi ada ngaraksaksa Pusti ilmu pentas dipi Gusti lamun datna bangsa Sunda atuh sifatna ge Sunda asma na oge nya Sunda apalna ge kudu Sunda kapiran boga panyakit gegeran ukur kadenggan ganjaran nah hari tangkal kadu buah kadu daun kadu merenah kasifat kadu henteu
Gusti nu ngaberat ngaberkatan teu sulaya nur buatan teu cara bangsa jelema babari kana ku hama teu kaop di dama-dama lali ka ibu karama. Padahal Sunda teh kaya luhung ilmu jembar mulia tara resep nganiaya estu budina satria. Geser ilmuna ti zaman ini moyana husu ka pangeranana kalawan laku lampahna. Ikhlas hartan teu kalah ku cerita ras budi tah dikata Asa budi teh ditata. Kidung Sunda ilmu jati urang nu wajib mupusti milih kudu hati-hati bisi nyokot ilmu Junti mah ilmu mangandeh pamaulah dipidadeh sanajan harus ditabeh iman orang masing pageh. Mangka di masing hiatna bisi benang karancana barisa ngabibitana pinter tandang cerita. Bisa ngulur-ngulur catur jiga nu nyami tutur mikat ngarah loba baturan ganjaran diatur atur. Pikiran teh sing berbudi kerakis bisik kabadi kun kabadi kamu pun pasti pupu. Sing mindeng ngaraksa diri supaya jauh ka nyeri sing kahanu nyeliwuri sarina kidung pilari sarina kidung pilari. Kidung mah pamuka rasa ngarah ku urang karasa tetesan tinu kawasan nomor banu warisan teh para mayang anu geus pada ngahiang hidung mah pusaka tetesan terasa saka nitis waris malak muka nyungsi kana alam baka teh alam sampurna pangmulyana pangnikmatna alam panglungguh konana tutug kamanusana Kamanusiaan. sempurna bangsa manusia lain ku kitab ku basa tapi ku budi rumasangan cek dindi jati ning rasa lain baik gitu salat unggal waktu tak sieun alat tapi pikiran kawalat ku
dagangan. Kidung teh layang kasundaan wadalan tanah Pasundan lain pusaka Kibondan anu geus nyandang babaan. Tapi terah ajar padang ratu galuh anu gandang anu teu santandang kang bawaan teu mandang. Nakawi bawaan temandang. Tegas raraga sampurna nu geus tutup pangimana husuk kanu disembahna geus ikhlas kana donya. Mana nitis kaputuna Siliwangi anu musna sakitu kekel elmuna nyembang kajatianana. Teka irut teka bita ku elmu tereh terah sijata kajen ti nagara lunta pakuwon lajeng icin